Pambebat. Jodoh pati paket cilaka lain urang anu boga pangeran anu ngatur. Oh, jelas atuh. Oh, nyaho dulungan urang. Ti dituna kayak gitu. Oh, dituna kayak gitu. Dulungan urang bakal manggih jodoh. Oh. Anu kamari ku urang dijanjian di warung teh. Nah, eta pan cocok pisan. Anak comblong. Anak jomblo. Set. Eta mah udah mau juragan mungun jauhin beuk ya. Ya. Ini coba rasmi pemajikan sih. Oh nya. Berarti urang oke malam Minggu Datang ke imahna. Emang comblong. Ngelamar. Oh. Jadi naon teh istilah nama nyemangatkeun ka juragan. Ka juragan. Oh. Juragan. Set. Jalager maneh. Alhamdulillah sehat. Syukur jalager mah. Ya cager-cager we atuh. Oh cager. Pantes pisan ya. Cocok banget. Cocok banget jadi panganten deh. Eta ngomong-ngomong kumaha urang basa urang di warung teh. Nyanggus eta cocok banget ah. Tinggal ke urang koordinasi jeung bapana we. Mana mah kukuring geus disalusur keluargana ke. Oh, keluarga baik-baik eta mah. Eta teh. Oh, bapana ge ketol salatna ge. Ya eta Tukang ibadah. Cocok buka minantu aku ber. pokona keur saya. Saya teh bacomplongnya. Bacomplong. Bacomplong lamun boga menantu saya. Oh, nya cocok Weh, pisan. hayang naon kok mau teh dilaksanakeun. Nya teu kudu. Jeung naon harta banda tuh. Nyopang beungarna duda. Wih, keren. Can. Jadi maneh ngerasa atoh meureun. Ngarasa bunga, ngarai boga nunungan rek boga pamajikan katampa pi pamajikan teh lain anak anu sak. Oh, lain anak jore-jore. Jore-jore. Sajabana ti manehna ge jelema aya. Dua-dua jelema soleh eta mah. Jadi wajah jeung wajah. Ulah ngalakon wajah jeung tamaga. Mau eta teh. Nah, eta gitu. Kata mah cocok pisan. Ngar urang teh eta teh di tempo urang sapintas lalu Budak teh. Eta mah aduhai Bising juragan teu kuat nyambat. cuman kaprok di eta teh ya. Aduh warung. Cocok pisan. jauh balap Itu pokoknya mah. Cocok lah pokoknya. Pak Comblong tuh, Pak. mana Tuh, Pak. gerak Pak Comblong. Hei, Pak. Aduh. Belum ada lah, Pak. Ayo, sini tuh hal. Eta juga dari wae. Oh, di mana wae ya? Udah di pasar. Pasar. Putar-putar Hari ngeling-ngeling. wih jange Ya pilih eta. Buset Pak, tinggalin di itu. sini Pak, di sini Pak. Pilih Ical. Cari, Bu. Cari. Sok. Ayo bener nih. Ayo kembali dia. Sok. Itu. Alah teh ieu alasan uja di baru bisa Wah, biasa we keur karumpul baru da di pabrik teh nuju diliburkeun we heula gitu. Gitu. Heeh. Eta karyawana kamari demo, Pak. Ulan? Keur demo budak karyawana. Oh, si ibu ke kamar di demo. Oh, demo. Masak nih mana? Ngobrol-ngobrol terus di mana ieu teh Pak Abah Comblong teh? Witi pasar, itu toko teh nu ngantosan. Sareng ibu di toko. Oh, si Ambu dah kamarnya di ditu wae. Oh, ambu teh. Oh, di pasar Talagasari. Oh, caket atuh. Tadi dinya. Kapolres kieu yuk. Mohon. Sapalina toko Ibu Hajah Nawi di dinya. Eta teh. Oh, sama sapali abdi mah di dinya. Ta Sapali di bali eta mah di dinya. Oh, jadi sapali gitu. Sapali. Nya, abdi mah di dinya. Yuk. Ibu Hajah Nawi di dinya sapali. Pak, punten ulah kenceng teh, Pak. Oh, Bapak teu budak enggak? Enggak, Pak. Tertarik Bapak. Sanes bapak ieu. Nah tuh. Ya dunungan abi ieu. Juragan. Mohon, Pak. Iya Bapak Gober teh iya. Bapak Gober. Ada Bapak Puting. Nembe ningali itu dah. Oh, iya mah sering katingali ya. Oh, tah ieu teh ajudan abdi, Pak. Dunungan duanya. Oh iya teh. Dunungan. Oh, nya mohon aduh. Abdi anu ngagaduhan PT Krokoping ya. Bener. Kopi. Mohon. Saya. Terbesar se Asia lah. Nembe nguping nyamunya. Nya Punten Pak, ngobrol-ngobrol ari Bapak gaduh putri gitu. Bulan? Putri. Anak maksudnya anak. Hah? Anak pokoknya Ini juragan abi ya, Pak. Oh, itu. Dunungan abi. Neng. Oh, si Neng. Mohon. Gaduh, hiji-hijina. Aduh,
Manja pisan Eta teh, palingan atunya rada ieu lah gitu nya nih mohon. Ai iya Ya, Bapak. iya gunungan Adi, Pak. Hah? Iya gunungan Adi. Nya. Eta teh masih kena iya Pak. Ulan? Lengoh gitu. Oh nya pasti atuh. Cacan aya nu gaduhon. Eta teh. Cacan. Ya dengan Adi iya ya. Cacan. Raja Nabi tuh kan. Sanes upami teu acan gaduh mah. Kitu ge lamun Bapak Complong Ridho gaduh minantu abdi. Oh. Nya eta putri Bapak teh bade dilamar, Pak. Tah, Ambu kumaha eta Ambu? Oh, eta. Ari sineng mah geus pendak, di sinengna mah geus pendak. Tos. Oh, kan teh pernah. Atuh abdi moal nyari oskia tuh, Pak. Itu. Itu. Kalian tos janjian malam minggu balik ka bumi. Ya Ambu karareung Ambu. Oh, ulah. Tenang. Nabi, Pak. Nuhun Pak tenang. Kinten nak gitu Bapak setuju itu sareng ambu. Nah, Gaduh minantu abdi. Ulan. Kumaha? Oh nya, telangkung Ambu eta. Ieu mah sakantenan ngalangkung ka bumi abdi. Dari atanam tuh direncanakan malam minggu teh bade ka bumi. Oh, gitu. Mohon. Mali tos janji. Itu janji si Jeung putri Bapak ge mali tos janji jeung ambu. Emang kan terus pendak saya. Ngobrol. Amun atos kudu dibacakeun deui atuh. Ya Ambu, apa anak urang mah ka mana-mana lah Ya, ya. Pak ya. Nyari emang rek bebeja ketuliar. Oh, nya sana enggak apa mereka mana lagi sok kawartos Kita teh anak apa? Tak gitu, Pak. Mohon maaf atuh pami karesan salira bade karorompok jadi antos gitu. Nah, itu teh hari ambu teu kaberatan. Nah, itu Ambu kan kebarat doang sakieu buktina. Aku sakit abang. Berat mah ambu. Gitu nya. Bare amang ka bumi mangga. Mun emang sanajan teu eta ge abdi bade ameng. Ulah kaget. Sabana aya ka bumi teh ulah kaget. Oh, mohon. Sarantenan malam minggu kali itu hobi naon hobi. Abdi mah kana mancing. Kalau mancing, atos disiapkan, Pak. Atos disiapkan. Oh, di empang gitu. Atos disiapkan pokoknya tenang. Sana Nya siap. mancing lauk itu di balong. Mun mapai dah. Mapai, Pak. Mapai. Panjang. Balongna panjang. Bisa. Oh, berarti berenang bangsa 10 meter. Lebih panjang. Panjang. Ayo mancing di mana tuh? Mancing masih Citarum. Saya bangga. Ayo ka hobi mah terus harus tersebut ke kumaha we da. Aduh. Pokoknya Bapak lamun ngagaduhan minantu abdi, Mohon. tenang. Nah, Ambu kumaha? Tenang teh maksudnya kumaha? Pokoknya Ibu hayang perusahaan naon ku abdi dilaksanakeun. Hayang muka toko naon. Nah, abdi mah hayang toko tuyul puy kayak aja teh nya. Toko tuyul. Iya. Anu kamari urang muka tuku naon? Toko buta ijo kan? Sana teh menuju Rikuri. Hayang dipangmukakeun ieu cenah pasar Kulinyoy. Oh, nya. Kulinyoy. Tenang, Pak, tenang. Mohon saya. Seserahan geus seueur. Mohon. Itu Nah, kayak dinten Minggu sesorean abdi ka ditu. Ayo mangga. Nya. Mangga. Antos we kasumpingan abdi. Ayo Gitu. mangga. aduh atuh muni ngada repot abdi atuh itu Tangge bubuahan kanggo nyugu di bumi. Ya mah ala kadarna lah gitu. Kayak dikirim bangsa opat kontainer lah. Opat dah kali opat. Oh, jadi opat kontainer gitu. Oh. Lima. Oh, opat iki. Oh, opat sakieu nya. Ai sakieu mah 5. Lima. Berarti seueuran 5 nya. Seueuran lima. Opat berarti gitu. Ah. Kontainer. Kira-kira kadar mah. Pokoknya membayangkan lah. Oh, nya gitu saya tuh mohon. Mohon, Jadi Pak. tinggal membayangkan. Nah, eta. Pokoknya membayangkan. Ambu maksudnya ngabayangkeun kumaha opat Ngabayang. kontainer. Nggak bayangkeun abang, sok bayangkeun we Bayangkan doang. opat kontainer bayang. Kontainer mah teu aya gitu. Bayangan unggul. Ngabayang doang. Apa periogi bumbuahan? Mohon. Ya tinggal ngabayangkan aja, tenang aja. Cik urang bayangkeun heula coba kusupan gitu tah. Eta buasa kontainer kira-kira kumaha atuh. Sih di bawah udah rompok gitu alit teh. Pokoknya mah rombong alit. Alit, Bayangkan deh bayang. Mun mangga atuh saya kirasan Ambu ya. Aya tuh makanya, mangga di atas pisan yang di bumi ya. Mun mangga. Balik itu. Oh, balik ke. Akuratnya. Mangga ya, ayo. Ayo, mangga. Ya, mangga. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada buahnya buahanna sanganan. Bayangkan deh. Buset, teh calon mitoha. Iya.
Ya begitu jadi, Heeh. mitoha, pangmelikeun obat pelangsing Supaya kumaha? supaya letik. Anakna pada leutik. Anakna. Oh, anaknya malutik dong. Awakna gitu. Jadi perjuangan orang teh sia-sia. Sia-sia. Jika urang orang biasa. kali itu rencanakan iraha brungna, iraha pertikahanana, nanggap koyang ngolek, koyang modoran teh, Anu gimana teh? anu jadi luhur TV. Waduh, bener itu. Dalang edan. Pokoknya tanggap. Begitu. Sabaraha duit tanyakeun ka produser. Oh, tanya. Rame. Tah eta, saya mah eta bener. Ayo orang kali tah. Oh, ira sih. Ya, minggu. Tah ayeuna meureun maneh. Nya baralik-balik heula ke tempat masing-masing. Oke. Heeh. Ulah nyiliburi. Oh, emang kuncuri. Sok, ayo. Oke, siap. Oke, disamper ku saya. Oke, siap. Di bel. Iya, tenang. Bos. Ayo. Jangan. Sip lah. Waduh. Kakarak ya di dia laksana. Ya, Bol, beres tenang, Bol. Waalaikumsalam. Nek. Iya. Oh. Ayo kan. Aya. Calik-calik lah juragan. Juragan. Oh, dunungan. Obos. Aya tamu kita bajakan. Siap. Atusannya. Mangga. Hah? Bikin herang aja. Oh, Kapan nyaho urang rek datang? beda. Cocok. Beda rada ngegetrek. Deg-degan ya? Beda jeung nu maneh. Oh, beda. Pas tunggulan. Aya tamu. Aya tamu. Mangga aling. Aduh. Wilujeng samping, wilujeng sempit. Anu nganterkeun eta kamari aya ka dia? Ulan. Nu nganterkeun itu Buahan. Atas, mali 2 kontainer. Ada muhunan nih gua ambil teh. isi nyasar. Calik-calik hayang mangga calik. Eta mah tibang ala kadarna lah. Mohon bios ya. Katampi. Eta meni asam, amis, kadang-kadang pahit. Emang mesen abdi itu gitu. Rupinya eta nanya. Rupi. Eta teh ayo dirasa-rasa teh kesan di lama teh. Kesan kana hate gitu. Tinggal uang dapur teh acan. Bulan? Uang dapur teh acan. Dapur? Mau uang dapur masuk aya uang dapur. Oh, nya, ai dapur mah aya. Ya eta uang teh acan. Oh, mohon. Dapur nawe ulang Oh, saya. Paralekeun tanggal. Nah, eta. Jadi datang ka dieu teh abdi teh nya kahiji Mohon. anu sakumaha di jamikeun teh. Pos nu teu ngarti wae. Teh karasan tadi kan diemutan wae. Si ampuna we pangaosan teh. Atuh abdi we di pasar di kamari teh nya. Terus ka dieu teh teh bade lalasan ulah di bumi. Mohon. Karasan aya di bumi atuh pendak pisan. Yang masuk ngaos wae. Oh, ieu teh nya. Oh, ada ai si ibu mah da atuh da. Jadi sering ke masjid bener. Ai abdi mah sering ibu masuk ka pangaosan wae. Oh, pengawasan biasa. Majlis, Malih mah mohon pami di Masjid Taklim anjeunna nu ieu gitu. Lan? Ceramah. Tara nya ceramah ka gogorowokan. Sae tapi sae. Oh, ya ceramah masana. Ya insyaallah lamun Bapak tos gaduh minantu abdi, ieu teh acan aya masjid, Pak. Sementawis masjid mah dacan ieu nembe aya mushola 3. Mohon. Masjid mah dacan aya. Kangge urang bangun. Oh, saya nuhun bisa nuhun. Si ibu mah ngaberitakeun. Aduh, ambu, ieu bakal boga minantu ieu soleh aya. Soleh teh bener-bener si soleh ieu mah. si pisan lah. Nah, eta. Si ibu tukang ngaberitakeun upami aya nu kamaotan gitu. Atuh ente sama keganana. Tah
eta Pak, abdi teh ka dieu teh nya. Abah ya gitu ya. Punten dia disebat Abah ku abdi. Bios Jang, Ujang. Mohon abdi. Nyata kitu Jang gitu. Mohon. Nyebut Ujang aki-aki ya. Nu penting mah kekayaanana Pak. Oh, saya. Ini terada heran nih teh, Pak. Kulan. Hari murang kali nama Alit gitu dari Indonesia. Ya, Mohon jadi itu si Neng teh meni aduh meni eta pisannya. Itu teh aing ngaranna mah ngalah ka ambu tapi budak teh nya mana ge. Janten emang pupukna teh alhamdulillah kitu tah. Hah? Malah ka ambuk. Hah? Bapak sok eta ah. Kiraku Abah. Kiraku ngalah ka ambuk, meureun ngalah ka bapak meureun. Nya kitu lah. Nya ka abu nya ka apa we kitu lah. Non. Dah sae gitu dah. Mohon dah. Kuat. Sing. Gitu tah. Itu udah beli kuat. Alah eta mah. Kita Spanyol. Kira-kirana 1 juta teu gitu Bapak. Ai abah mah jeung si ambu 1 juta wae. Mohon. Eta kira-kira moal hajakal. Ih, wah aja kalau gitu. Hah? Karena mati. Ya bujur hayam mual. Nah itu ai kitu teh mah cek paribasa teh mah benernya mogok magi gorong. Neng Lenyong. Nah, eta kitu. Ya nya lengong. Tapang na datang na ka dieu abdi. Paling ge meureun bade tuker cincin gitu. Tah ai masalah tuker cincin mah teu kedah lah kitu nya. Mohon. Nah, ini mah urang jantenkeun we urang perakeun heula si Neng. Ya, mohon. Cocok sareng dengan mudah-mudahan cocok gitu. Ya, Cocok pasti. Tapi ya ulah dipulangkeun deui nya. oh, kira aku kudu dipulang ke deui kan. Nang beli domba. Kudu dinyanya ah. Oh, nya pasti Bu, dinyanya Bu. Da soalna manja pisan ya. Ya benten katingalina gua abdi atuh. Nya ambu atuh sauran si Neng atuh lah. Neng. Arak teh. Neng. Bade ieu nya. Ya. Pokona mah ulah kaget, ulah reuwas, ulah dibalikeun deui. Oh, apa tenang. Punya anak kami. Neng, ka dieu Neng. Ayo naon Abah? Iya aya nu erek eta Nyaheun ka urang. Sip ye. Jadi juragan awewe. Rawas nih enak. Macak. Enak nih kamar Si bapak ele Abah Comblong teh nyaheun ka urang. Udah pas. Orang kena awewe. Kalahkan saja. Saya nung nama lintu. Anak nama gitu. Ya Jang. Kira-kira na mau hajaka benar. Wah, mau jakal abdi. Terus kenal ka anak Abah. Atau apa ndak kemarin aku di warung. Nah, iya anak Abah mah iya tah. Abah iya. Iya. Neng. Tah. Neng kawin jeung iya, Bu. Sabar atuh. Ayo meuli kawin di oge. Kira-kira Tah, calik di dieu tah. Ayo. Anu pindah. Tah. Bener. Aduh bahagia. bahagia. Teuing. Ya, Barcai Neng. Masih. Sok eueut geulan. Beli kaget. Abah, Mana Jang? Iya anaknya ya. Iya. kasalak Abah. Kasalak. Iya anaknya iya Abah. Anak Abah. Abah. Abah diguyur-guyur. Kunaon? Anak Abah. Oh iya anak Abah mah iya. Anak Abah. Emang anak Abah anu mana emang? Iya Cina. Iya jigina. Lain roti. Anak Abah. Roti emang tukang warung ya. Warung apa hong ya? Boy kemana sih yang gitu ya? Kok nanya ho. Cing, Apa tak tadi hayang wae ka? apaan mau dipulangkeun? Hayang kau. Artinya nya asok dinya. Tong dipulangkan. Tong dibalikan deui. Ah. Ya tukang warung aneh warungnya. Tukang warung ya mana tukang warung? Puya. Kalau Abah kira Plong ieu cenah. Belakang ieu. Abah ulah rek nipu, Bah. Nipu ya. Kira nipu kumaha maksudna? Hah? Abah ulah rek nipu. Apa nanyakeun anak Abah? Anak Abah. Ya iya. Iya Dewi, anu gelis. Nah, Oh iya. Ulah nipu si ieu, pulang anak complong ieu tapi lain. mana? Tadi ngomong Naon maksudna? di warung teh bahasa di warung. Di warung naon di warung apa bayar hutang?
Lain. Tagi nyoy, tagi. Urang mah kadang bayar lagi hutang. Lagi hutang ka dia urang mah. Maksudnya kumaha? Tenang, hutang masalah hutang tenang. Oh, maksudnya kumaha? Iya di warung kan orang nanyakeun. Aya hiji wanoja. Aya waktu juragan ngopi aya anu jajan anu meuli kopi. Heeh. Eta anu Apa dibayaran cek teh. saya teh nanyakeun. Heeh. Eta saha? Keluargana Bacomplong. juragan complong. Oh jadi anakna. Lain. Ay anak. Ya abah, anak abah anu aslina mana? Iya. Ari itu anu ka warung. Keke. Anu ka warung. Tiasa kemarin abang pembantu urang. Lain kan? Nah, Iya. 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 Atau iya mau pembantu kuring. pembantu. Ya iya mah taya anak kuring ieu. Uing mah maksudna ka dieu abah lain ka bedawi. Dewi eta ya anakna juragan complong. Ai sugan teh itu anak abah teh. Pembantu